Pamiarsa sadaya, sumangga nyanggakeun pintonan drama dina carios restu hubungan kabayan jeung Nyi Iteung. Kang Kabayan, Akang. Ayo nih Tong. Si Akang mah. Iraha tuh rek ngalamar Iteung. Teng lain enjang ngalamar Iteung pan apa sarangan si Abah ka Akang. Alah si Abah mah padahal kan Iteung nu rek nikahna oge make rek ngajodohkeun Iteung ka si Juned sagala. Lulus Abah kasih cicil teuing nikahkeun mawar bodas ka si Iteung ka jalma si Juned. Nya mehna mikir. Wih geus di mana-mana untung lulus. Terus Akang ngomongna tong tarik-tarik bisa kadengeun. Bagi kau lain beuki. Beuki naon Kabayan nih? Ambu lepaskeun ambu. Ambu lepaskeun karunya nyerieun. Ternaon maneh dodoan jeung si Iteung bari ngomongkeun kuring segala. Iteung balik maneh. Di mana si Juned? Cing Abah Iteung boleh tikahkeun si Juned, Iteung bogoh ka Kang Kabayan. Ngomong naon maneh teh Iteung sadar si Kabayan teh jalma larat, teu pantes jeung maneh. Borok kokok, maneh lamun arek nikah jeung anak urang ngaca heula. Olo sambu sakumahina di Batambu, kabayan bogona anak ambu. Sadar kabayan. Mane boga wanian naon? Hayang ka anak kuring. Abah teu karunya ka Iteung, Abah tega ka Iteung. Iteung bogoh ka Kang Kabayan lain ditinggal tina duitna Abah. Geus Iteung ayeuna balik we, entom jeung si Kabayan we. Kabayan. Tong. Mulai tidinya, hirup si kabayan berubah 180 derajat jauh ti sifat aslina. Si kabayan jadi sok mabok, penampilanna oge beda. Jeung ujuk-ujuk, manehna kapikiran pikeun melet si Abah supaya ngarestuan hubunganna jeung Nyi Iteung. Bah, ayeuna kabayan. Nya kuring kada teh hayang sabah bager ka kuring narima kuring jadi mantu. Oh, jadi maneh teh hayang si Abah bager ka maneh jeung narimakeun maneh jadi mantuna. Tenang, mana itu salah datang ke dia. Kalau masalahnya bisa dibenarkan. Ngan aya syarat-syaratna. Syarat nu kahiji, mana kudu mandi kembang 7 rasa. Syarat nu kadua, mana kudu nyiapkeun 2 hulumbe. Syarat nu katilu, mana kudu nyiapkeun sasajen nu isina cek kelapa, cek kopi, jeung buah-buahan. Jaruk jeung hiji deui nu paling penting, nyaeta duit. Siapa siap? Sanggeus balik ti dukun, si kabayan ngalamun, jeung teu lila manehna kasarean. Dina sarena si kabayan ngimpi paeh. Suasana beuki tegang. Ujug-ujug muncul suara-suara mistis jeung suara malaikat bergema dina kasunyian. Kabayan, udang. Hah, di mana yuk? Hai, Bani Adam, manro buka. Hah, buka naona. Saha Rasul jeung naon kitab maneh? Jawab. Hah? Rasul, kitab, kuring tapal. Durhaka maneh kabayan. Maneh geus jauh ti agama maneh. Ngarogangan saukur bogoh. Salila maneh hirup, maneh ngagunakeun bibir maneh teu ngomongkeun indung bapa, minum alkohol. Suku maneh ngalangkah ke tempat haram, jeung datang ka mbah dukun. Hate kotor jeung niat keur melet indung bapa. Ayeuna bibir maneh bakal kakunci. Maneh mau bisa ngabohong tina segala nu geus dilakukeun. Rasakeun balasana. Embung, hayang balik. Ayeuna mah rasakeun siksa kubur. Maneh. Ampun, Itong. Itong guys, kabayan. Kabayan. Apa? Situ kenon cerik. Juned Kang, Juned ibu Iteung. Si Juned. Kabayan, si Juned nipu padahal mah manehna geus boga anak jeung pamajikan geus ayeuna mah. Abang ngarestuan kabayan jeung si Iteung. Apa benar? Kabayan. Kabayan janji, kabayan bakal ngerubah sifat kabayan, tapi tak apa benar. Kabayan apa benar? Bener Abah. Benar Iteung. Abah bener. Benar Iteung. Ayo non yo. Kabayan, mana janji sia? Bah, kuring teu jadi melet ca Abah. Kuring erek tobat. Non, janji geus janji. Janji naon yo kabayan? Jadi kieu Abah, kabayan teh geus rek melet ca Abah. Abah hampura. Astagfirullah Akang. Geus, ayeuna mah Abah percaya ka maneh geus. Maneh geus jujur. Tapi tong milaan Abahnya nikahna. Abah! Hatur nuhun, mung sakitu anu tiasa dipihatur. Hapunten kanu sadaya kakiranganna. Bye-bye. Benar, apa benar?
Bener. Bener. Ya, ada di video dia. Stek. Oke, CS. Oke tuh, Beb. Iya. Hah? Gimana yuk? Hah? Salah.